Lamun cai nu aya di situ bisa diinum berarti alam teh eta masih kene parawan. Minimalna rana beng serat lah itu. Piraku pan sakola ge tos laluhur. Sakola di unggal pengkolan, diajar ti isuk-isuk nepi ke tengah peuting piraku teu sadar kene atau memang tidak diajarkeun? Bukan. Biasa dijelaskan deh kan maksudnya kumaha kunaon kurang kadang ngarumat situ gitu kan. Kunaon urang kudu ngarumat cai ngarumat situ. Tadi kan disebatkeun indikator ruksakna alam teh nyatana ku ningali cai nu aya di situ. Lamun cai nu aya di situ bisa diinum berarti alam teh eta masih kene parawan. Minimalna rana beng serat lah itu. Ayeuna upami pas teh biasa di kumaha komo pas di Ancoloman Merang tah eta tos resah. Nya urang kada nyadar diri yen awak urang wae 80% untuk tepatnya ya, urang. 80% teh tina cai, eusina teh cai. Tah ieu teh cai teh sarua jeung awak urang. Lamun urang teu ngarumah cai jeung sumber-sumber cai jeung picayeunana berarti geus ngaruksak awak sorangan. Jadi nggak pengaruh oke ka fisik sareng watak orang kan. Bukan tenan. Ayeuna mah tina cai we di sawah parebu cai bisa gelut dur darat jeung kolot sorangan. Itu margi penting-pentingna numawi zaman kapungkur mah nalika bade ngalangkung ka dieu itu sok margi di dieu aya cai. Saking adab-adabna gitu kan. Numawi kunaon aya gelar hyang ya kan. Kan cai. Sang hyang ilmu cai gitu kan. Kalian sepuh kapungkur mah upami tos terakhir di datanya Bapak Bupati Abu Bakar nalika kenging janten bupati langsung ibaki di bebersih macana hormat ka cai hayang dibersihkan itu cai anu murni. Nah di diga tilas paragitapa mali aya salah sawios ku sepuh kapungkur ku sadewata. Nah di dieu teh anjeunna teh sok untuk bahasa ayeuna mah riadoh gitu. Bukan gitu, tidak mengenal sakti. Bari napakuran diri, napakuran alam kumaha papayuna gitu kan. Salami anjeun marentah gitu kan. Bila aya nu lekat, bila aya nu kurang, nalika anjeunna marentah kana kaya ketempatan. Tas kinten-kinten ya kan kanggo generasi kapayun kan supados memahami gitu pentingnya cai kanggo kahirupan kan. Piraku pan sakola ge tos laluhur. Sakola di unggal pengkolan, diajar ti isuk-isuk nepi ke tengah peuting piraku teu sadar kene atau memang teu diajarkeun? Bukan. Eta mah naroskeunana upami teu aya pelajaran di sakola katana kita can kadukikeun, naroskeun ka sepuh-sepuh urang kumaha cara ngarumat, kumaha cara pokona supaya cai teh bisa langgeng aya. Terus ku sepuh kapungkur terus di kendina bahasa pamali gitu nya banyak. Soalnya misal di gunung aya kaya ageng mulai tua, ada sumber cai. Lain sumber cai meureunna anu bisa nyedot cai eta gitu. Da berat keneh pamali undang-undangna. Da ieu mah geus eueuh. Heula namun tangkal cari ngini tuar kan pamalina anu bilang. Kiara dituar teh pamali aja. Ayeuna mah digasak ku jalanna. Tinggal itu ti abad sakaemut cenah cekolot mah itu ti mimiti ngadeg ayana situ ieu geus aya. Tangkal Berarti 1500 tahun hayang sagede kitu teh mingguana teh sakitu berarti. Atuh pami anu nuar teh nya Kang ya. Aduh, kadeng teuingan teuing ya Kang. Ari teu penting-penting mah pangonaon dituar ya. Pami hoyong janten deui tah atuh sabaraha ratus tahun ngantosanan gitu nya Kang. Ya minimal atuh ayeuna melaka-lapa we 10 tahun me biasa. Albis we itu 5 tahun 7 tahun kakarek gitu kan. Takalawi 5 tahun karek itu tinggal ngetang mah. Ya. Lingkaranana itu sabaraha meter itu. Nah, itu jadi
wah cenah pamali naon pamali teh kitu pamawi mistik we anu di ararudag teh ku nyatu ieu mata anu mata kepugu mah kitu we kanyataanna Langkung logisnya kan. logis mistik mah eta mah urusan pribadi lah gitulah nya itu secara Tak geuning nyata nama. masyarakatan, Nyata namanya pesan karuhun pamali kan sanes hal-hal anu irasional sangat logis gitu ya kayak. sangat logis dan orang kudu dipahami gitu. Mulai teureui buleut gitu kan, teureui buleut. Namun ada sendal sapit ini bisa jadi mistis satu mun kowe teh. Ieu sing saha nu nyokot ieu nya disugesti. Sing saha nu nyokot sendal sapit ieu pasti bakal jadi konglomerat gitu kan. Kasugesti kan. Pantesan aya jumaan seueur nu ical sendal kan. Kata mah baheula lah. Itu ya mah. Ya weekendnya karena fungsi awal karuhun urang ada situ teh nuka hiji embung air nuka dua tempat urang ulin gratis fungsikan kadinya umat perawat masuk dirawat di teh ya ulah diguna sika lah gitu ulah disiksa ulah direnceng-renceng gitu nah soal kalau teh ada kami mah teh hayang di rumah teh hayang di nanaon dari alam mana dirubah di renceng-renceng gitu mah pertama sebenarnya rumah gitu tapi nggak memanfaatkan dengan tujuan tertentu ini raos mah asli gitu jadi beda aneh tuh ini hari anu modern mah kan orang ngerembang mah di kota itu kan coba teuing hayang teh nu asli gitu kan dari neangan awewe ge hayang nu asli nih para pemuda teh nya Asli. tajuru kamera teh neangan awewe teh nu asli wih ka urang gitu kan yang lestari atau napi yang lestari dah hari alam nuturkeun gitu ngan ke alam pasti ngarobah deui anjeunna cara anjeunna gitu Najan lemah cair teu kungsi nagih janji Najan pakusarakan tarang hitung balitungan kungsi aya pasini urang janji rek mutusi kungsi digin